maneh selain jadi masinis mun aing muka gogal nepi ka aya parapatan Udin. Eta mah ti alit sok kamu ngade dinya ke alit. Lain aing lainnya eta. Nah, ujug-ujug aya ngaran parapatan Udin eta. Emang nu maneh parapatan? Ku abi ti alitna, Pak. Ku abi ti alitna. Di Cicingan. Di Cicingan ku di dieu. Naon eta teh? Pada Cicingan teh pada parkiran. Parkiran. Pos. Pos di dieu. Tempat nangkring. Nangkring, ngopi, nongkrong. Tempat nongkrong. Anjing. Jagger we maneh mah di dinya mah. Jagger. Menyerah. Berat. Freddy nya preman di dinya. Freddy pokona. Maneh mah pokona. Tah, aya naon barang jieun konten maneh teh di dinya. Jieun konten di dinya. Naon eusi kontenna? Bangsa YouTube, bangsa TikTok. Heueuh naon eusina? Jelema eusina. Sih lain konten. Anjing. Konten. Konten nama ke nu di lapang. Konten nama ke di lapang. Lain mimiti naik konten mana naon? Udin perapatan. Ngaran eta mah ngaran. Konten nama naonnya poho deui nya teh. Caritana naon nu dicaritakeun? Ngadongengkeun naon maneh teh na konten eta? Pokona anu bangsa di Kalimantan, gawe di Pelabuhan Merak, Bangkauni. Eta mah gawean anjing. Gawe langsung nge-live orang nyentik YouTube gitu. Konten lain nge-live lain. Konten YouTube. Aduh. Naon? Teuing aing naon. Pan batur mah aya anu masak. Aya anu ngabodor. Aya anu pendidikan, gitar segala rupa. Maneh naon? Urang mah naonnya poho deui nya teh. Loba ngan bangsa naon bangsa gawe teh langsung non YouTube gitu ngeunaan YouTube konten gitu kali itu konten. Naon genre nyaho genre ka eta anjing Ting si Ting mah ngomong lalu heuh eta mah ari maneh jadi wajar si Iting amak ka maneh ge daing aing ge geus hampir-hampiran teh sabar Pak Bud cek Pak Budi ge jelema nu salamet mah nu sabar. Yeuh, urang mah ek nanya teh eusina dina konten maneh teh ngadongengkeun Udin keur naon? Keur ngahulang yang konten mah ke ngalamun. Payu lalajo batur. Payu ke ngalamun ke mikiran mantan di dieu. Jadi maneh geus ngaridogeun sebab maneh ngomong mantan biar berarti dibikeun ka si Iting. Bae pasrah eta mah. Hah? Pasrah eta ka si Iting. Pasrah. Oh jadi dibikeun we. Dibikeun eta mah. Lah kumaneh geus dikumakeun wae. Tadi kumaha diajak ulin. Waduh. Diajak ke kafe, makan bareng. Oh, makan bareng di kafe. Di kafe langsung nge-lab. Langsung diajakan nge-lab ku nanti. Kafe paragi ieu dempul. Ente bangsa ngopi di kafe. Bangsa ngopi di kafe. Di kafe nge-lab. Naik bisi bade nge-lab aya na HP di dieu cabit. Aduh, online. Aya nya naik, jojo naik nya. Heeh. Tah. Eta saha cenah coba teh teu apal coba teh. Ku di dieu teh. Pasti kade cenah teman bukan teman musuh coba teh. Dah. Sana apal. Kela aing urang ayeuna ka si Iting. Ting. Siap ya? Pan maneh mah geus puguh mahasiswa. Konten kreatornya penontonna geus nah maneh daek keneh ngalayanan nu kieu atuh jeung puak-pauk awewe si ieu. Warisana? Hah? Warisana di mana-mana. Warisan. Jadi maneh boga warisan? Boga. Naon? Naon nya teh non? Beko bisa. Pegawai beko jadi gaduh beko. Salusin lah beko. Waduh. Manor di ditu na manor. Asisten masinis beko. Manor ongko. Atuh. Kampus ongko. Kampus. Naon kampus? Kampus kantor biasa anu buat tempat kerja.
Kayak kuma. Kampus, Kampus kantor. tempat kerja itu. Oh, Jurusanna teh naon? Pode urang. Bandung. Jurusan Bandung. nah si teh kampus jurusan Bandung teh kumaha? Cikubang jurusan Cikubang. Cikubang. Jurusan Cikubang. Justru cukup kampus teh. Kampus. Aing eureun Pak jadi dosen Pak. Eureun urang mah geus kieu mah. Kampus jurusan Cikubang. Cikubang. Tah, balik deui kunaon iting maneh nepi ka daek ieu nyokot awewet. Aduh, aing lain ngaleutikeun tapi pan Heeh. saluareun warisan lah. Mohon. Naon kudu ngalayan anu kieu, cing? Sebenarnya Pak ditinggal-tinggal gitunya. Oh, cing. Ngalayan nanti dah asa jiga ODGJ kabur di rumah sakit teh nih. Ieu teh. Mohon gitu. Terus Anjing. dina live lagi rada antik sikit gitu. Beungeut anjing. Ya. Seribut deui wae. Ribut deui. Kalem bos. Lain kalem-kalem lah musuh enak mah. Sok anjing atuh sekira. Sok anjing. Aduh. Ulah fisik. Karunya si Iting mah da niatna bener. Tos atelier ye. Anjing. Gas ting. Ku kede maneh mah teu ku katuhu nya. Teu. Ku kede. Anjir. Tah jadi kumaha ting? Mohon pas eta teh ketemu lah di live gitu kan. Resep gitu ngabuli nama gitu. Kasih ieu teh. Ku abi teh dititah mandi tarigu. Mandi tarigu. Mohon terus Daekeun. Mani lumpur di dia mah. Mandi Tokoh lumpur. musuh daek. Aduh, terus Nah tidinya geus lah urang gitu di ieuan di kandangan gitu mengarti lindeug seeutik. sia teh. Da monyet aing teh. Niat nama alus si Iting teh maksud nama. Terus Nah Penangkaran. tidinya bisa diatur ayeuna mah. bisa diatur ya nama. Oh. Baheula mah Parah. baheula mah. Anjing. Modal di Baheula mana-mana. Anjing. Baheula mah gelut di lapang, baheula mah gelut di lapang. Oh, Gelut di lapang. Oh. Kawasit. Hah? Pada tos main bola. Di tim abi pan penonton loba di penonton. Langsung di YouTube-keun. Cak aing teh tah wasit deuleu mata. Tah kawasit teh pas mulang di kartu merah, pas tos main. Di kartu merah. Di kartu merah abi ke main. Lihat sih jangan teh wajah lihat pada offset, pada asup. Sok cenah di ceu penonton teh gaskeun cenah aya pas itu teh ribut anu belah kulon teh ka urang. Da basi mawa non brand drug. Drum karena brand isia. Oh. Tah. Dam brandnya. Mawa drum di dinya teh ambekan teh dinya panas meureun ke capek meureun. Terus Langsung gelut jeung di tim Sukahaji gelut. Anjing. Sok cai teh kumaha dik diadu ayeuna keneh. Anjing. Cai teh. Dan Pak. Pas mulang tos beres, mohon. wasit dirempuk ku di dieu, Dirempuk ku di sorangan. Ku sorangan. kulimaan. Tah cek aing teh tos seperekeun wasit cek aing teh deuleu mata cek aing teh digitukeun. Dan. Ai pas ku tim Sukahaji keur main bola, keur mimiti keur geus main nyuluan main bola, pas can ngelep eta mah. Aya Pak Ibeng. Lerencangan di dieu Pak Ibeng. Oh, tukang jual beli ieu nya online. Ente Pak Ibeng lerencangan damel. Oh. Sok dia cina make sepatu, pakai kaos tim. Heeh. Pandi dia mah eta kapten. Oh. Kapten Amerika. Tah, din cina ujung. Oh. Tah pas mimiti kawasit di YouTube-keun ku lerencangan. Ya nah cek nanti pas dibuka HP, jadi aya orang di lapang. Datang babe. Bapak maneh? Babeh di dieu. Terus Nah, mai geut di lapang, mimitina geut di lapang. Sok cenah urang bedami heula jeung wasit bawa heula ka imah, didiungkeun di imah. Heeh. Di imah uwa didiungkeun di imah uwa. Heeh. Sok cenah kumaha enak geus aya pelatih nama cenah. Heeh. Cenah teh tong kartu merah cek urang teh pas datang Bang Acil. Sah. Lerencangan di dieu. Cil.
Si Acil. Di tim Sukahaji, di tim Abi, di tim Goer. Aduh. Aya Bang Acil. Aya Mang Acil. Mang Acil main ganti sekali ewang cuan teh. Pas nu kadua di kartu merah eta mah. Si Acil. Lain da aing mah teu nanyakeun eta goblok saya teh. Iya si Iting kumaha urusan mana jeung si Iting. Ayeuna di kumaha teh jualan di gelut. Nah, masalah awal jeung aing naon? Lain nanya ayeuna siona. Cing. Pasti awal nama musuh jeung Iting di awal. Awalna naon pira ku jual musuh? Apa ngelep? Ya saja teu langsung turun ku di teh. Turun. Aya nu komen. Nah jeung kabur cenah. Kalau mula aya nu komen. Bisa maca maneh? Bisa turun cenah. Pas ku abi diturunkeun. Pas diturunkeun ngelep eta mah langsung Iting eueuh tinggalna langsung punung gitu kamari. Punung. Pacan ke ngelep nama. Jadi nah mana lebih ke hayang musuh jeung Iting. Da kumaha mak. Lah. Anjir edan. Gitu Pak. Gitu dongengna. Tah. Mungkin bisa disimpulkan sama Pak Ahmed apa ceritanya? Pak, pasti nangaleut apa mendingan Pak? Palingan di kandangan anjing ku si Iting. Da lieur. Di Devi lah Pak. Ngarah rada kalemnya urang sinang nginum heula oke. Depi. Iya lah suguhan. Anjir. Sikat Din. Sikat. Anjir. Edan. Din. Tanya. Din atas sikat Din. Sini. Din tinggalin Din. Anjing, udah punya pacar belum? Anjir. Teboga. Mau gak sama aku? Tanya tuh nu bener. Pada ini mah jomblo. Lu naon urusanna jomblo isin? Pada dia tuh bukan AWW bos. Tujuh. Setuju hati. Tanya imana? Dari mana teh? Imana? Bumina Dari mana nih? Di mana Bumina? Di Dago. Ke Abi insyaallah aman kayak itu. Anjing. Tewas. Lewat Iting ge. Udah punya pacar belum? Aku mah belum. Atau sarua jomblo. Ayo tadi cenah ku si Iting di Da Iting mah sok kalebur kabogo di dieu. Ngan geus aing bieu maneh ditanya ongkoh belum, tapi kabogo maneh dibawa ku si Iting. bae tahu geus we putus jeung aya hoyongna jeung ieu tanu cari. Ade Dev. Anjir, euy. Masih kat Dev. Teteh udah makan belum? Teh, udah makan belum? Belum. Makan dulu atuh si mati. Bisi mati. Sama anjing. Aya rayuanana maut pisan. Makan dulu bisi modar anjing. Bisa gitu sih. Anjing. Aduh. Rayu atuh rayu Din. Dengekeun. Pokoknya nama I love you. Rana sih teh. Rana, daek itu Rana mah. Bener. Budak hiji. Bakal hiji. Budak hiji teh. Ya. Hiji. Hiji. Daek itu ting, pada dia mah jomblo anjing. Ya, anjing. Tanya, teh. Jeung Abi nongkrong gitu. Engke jeung Abi tos nya nongkrong yuk. Mau kapan? Naon dugem. Jajal dugem we. Ongkoh musuh tapi meta keneh pendapat sia mah. Jeung musuh teh halus anjing. Minta Engke pendapat. tos nya orang jalan-jalan jeung Abi. Anjing. Gitu dugem. Urang KKP nu anyar pokona mah. Kapan ieu ge kape sia teh? Aya nu Abi nu rencangan Oh. Purwakarta. di Purwakarta. Atuh jauh di bawah lagi sih. Pokoknya engke lah kapan-kapan nikah sama aku. Nges-nges sia teh ka ditu. Oh, aing mah. Kalau kabeuki atil si Devi.
Watching now 4.258 orang lah aja. Sebenarnya mah Pak ya lamun secara pemilihan Pak, Bapak nges lolos Pak melenggang ya. Naon? Jumlah suara Bapak Jumlah suara 4.000. Oh eta pilkada. Lolos Bapak. Lain ting. Siap deh. Urang pan ieu teh mere ruang maneh teh. Erek pasea jig asal ulah silih teungeul. Ngan nu puguh. Masalahna naon? Aing mah da teu newak ti tadi masalahna teh naon? Jadi sebenarnya masalah tari Pak aya. Aya. Ditanya tara nyambung. Oh eta. Masalah Mun eta mah jeung aing ge bener kaharti eta mah. Kaharti aing kitu mah. Jadi lain urusan awewe, lain urusan nyepelekeun maneh, urusan mah maneh mun ditanya ka kulon ngidul. Tah Eta bener kaharti ting. Tah. Anjing. Fisik Pak. Soalnya kieu Pak. Tah. Kamari misalnya pada saat live gitunya. Ditanya ku abi teh. Udin atos tuang. Atos. Ditanya deui. Bager kan berarti? Kan sarang naon? Whiskas. Aing teh para kucing. Udah sia sorangan anjing nu ngapang. Nu didinya anu ngomong bos. Lain aing anjing. Oh sada itu? Teuing goblok. Oh sia eta mah. Pernah aku Mang Aming sia. Oh sia eta mah ku aing. Tong deukeut teuing bau anjing. Oh diding lah. Hayu. Hayu. Sok ngobrol lah sareng babe. Kumaha be? Minta pendapat. Daek diijenkeun, Di kenaon? disparingkeun. Hayu. Oh anjing. Ieu teh jangkung gede si Iting teh. Tadi jangkung atuh pi. Teu nyangka Pak Budi boga anak. Papi ngageroananan. Papi. Ieu teh maneh dilalajoanan ku Pak Haji Awe sia. Tah. Jabaling sok amek mun maneh sok ngacapruk mah. Bager papih mah. Bager. Kumaha mun si Iting? Bager teu? Bagan keneh papih pajing ieu mah. Sia mah anjing ngobedakeun goblok abong sepapi sok mere duit aing tara. Didinya anu tara. Kan memang tara. Papi mah bager ka di dieu mah. Da nya mah anakna papi, nya mah lain anak kicik nya mah. Anjing. Edan anjing. Kicik wae teh geus anak anjing teh teh. Ieu anakna deui. Nya anakna deui. Adi lanceuk atuh pi. Aduh. Anjing. Sing naon. Jadi ayeuna mah asup akal. Ambak nasi Iting mah pedah maneh mun ditanya tara nyambung geuningan. Oh sokan tapi mung non mung PKN challenge geuningan. Lain eta lain kana live. Permasalahan. Pemasana mung non PK jeung maneh aing bosen ting jeung maneh mah. Ngeuseun dengan awewe cekan teh. Nyaho ieu permasalahanna. Gitu. Aing masalah naon? Anjing. Ari PK teh naon PK tita-tita aing dengar. PK teh naon nu lab geuningan lab teh kan sok PK. Mun eleh challenge pake naon we cenah. Nanya PK-na naon lain sistemna PK-na teh naon. PK naon aing teh apa-apaan. Aduh. Duh aing euy. Zaman baheula mah PK teh panti karya baheula mah. Lain ari ieu mah euy. Atau penjahat kelamin. Teu nyaho. Lain. Jadi PKT battle point, bah. Battle point. Battle point. BK. Pabeda-beda PK. koin. Hah? Pabeda-beda koin. Lain pabeda-beda pemenang-menang koin. Pamenang-menang koin nu eleh saha gitu. Gitu. Poin. Pabeda-beda koin. Nu pamenang-menang koin. Poin. Poin. Oh. Koin atau poin? Karek nyaho Koin, 2 tahun koin. live. Koin. Oh, pamenang-menang koin PK teh, Pak. Kayak anjing teh. Aing jadi asal lieur itu mah.
memang Bapak wungkul. Ban teu meureun teh sabangsa senegara 4.000 jelema. Lamun ku maneh ting ditanya emang sih sok ngabalieur kumaha? Gitu we. Nepi ka poho deui ngabalieureunna naon? Saking ku minengna gitu. Pantuan ting Saking ku seringna. Heeh. Misal misalna. Udin ti mana? Tos beres mandi. Bener ku kitu nama. Bener. Make sabun naon? Jeung daging. Jadi mah jeung ringso manina ge. Make rinso maneh. Ya. Sabun lagi ku rinso, Bas. Sabunna ku rinso. Oh, ringso. Ku sanret pokona sampoan lagi. Edan. Preman. Aing jadi lieur anjing teh. Iya, preman. Tapi tah Udin ya tahun 2018 aya nu lalajo nepi ka mencapai 600.000 nu lalajo. Cing nu jalma ngalalajoanan maneh nanaonan eta? Bangsa PK itu non bangsa video snack video YouTube itu. Video naon? Video nama Udin dan nama Kan nami didinya Didin mohon. Video na jenisna naon? jenis nama video seragam. Nah, seragam video snack video. Snack video. Aya 15 juta penonton. Ari cek Udin ieu mah jelema ngalalajoanan Udin teh hayang nempo naon? Nya hayang nempo non hayang nempo duit eta teh. Hayang nempo duit. Hayang nempo duit. Hayang nempo duit. Hayang menang duit. Kumaneh sok dibere? Osok. Kamari tah ka Adi bikin sepeda listrik. Wah, Pak, alhamdulillah. Kamari ke tos nyeun bumi kamari. Hah? Ke tos nyeun bumi. Nyeun bumi. Nyeun bumi kamari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamari ka bapak motor anyar. Kamari. Bapak. Motor anyar. Motor anyar. Kamari. Berarti sosialnya. Di bawah deui kamari di Kudeler. Ya kelabi di bawah deui, Pak. Pak. Taros, Pak, kita luput nih di bawah deui kunaon? Dibawa kunaon? Kudelera di bawah deui da di dieu mung kontan. Tos nganyuk cabe teh cash itu. Sabulanna sabaraha itu sabulanna nya bener mana atas sama Didin betul Pak. Dealer datang dealer ke Abi dealer datang dealer motor showroom. Dealer motor. Ayeuna bari di Canakri, nah di Canakri teu kasetoran. Teu kasetoran ku di dieu. Tah kamari mah. Kasetoran teh kamari di Canakri mobil Avanza kamari. Geus meuli. Di Canakri pake kudunungan. Mayar DP wungkul, Pak. Kudunungan di dieu kudunungan mobil kamanakeun ya. Teu kasetoran cabe teh. Di Canakri ku eta teh. Kamari. Jadi nama Imah geus diruntuhkeun deui deh. teu imah mah. Teu, Pak. Teu imah mah, Pak. Imah mah teu. Aduh. Jadi salami tadi aya 15 juta penonton segala rupiah teh geus ngahasilkeun. Hasilkeun. Tapi dicarokotan deui. Cokotan deui. kunaon? Cokotan kau ku dealer Acis menang eta mah. Dicokot we. Oh, dealer nitipkeun meureun ka maneh. Oh, percaya berarti nya. Ente pada teu kasetoran motor. Sabar apa uang mukana 12 juta. Motor Ageng. Motor Waduh. Anu ko si boy gitu. Si Boy saha, Pak? Kala si Boy saha? Si Boy Ramdan mah Honda Win. Daya oke si Boy nu dagang beuteui si teh. Boy teh nu mana? Anu motor anak jalanan teh anu gede. Motor nu gede. Oh, motor gede. Beca. Motor nu gede. Oh. Harley. Lain hari non Ninja. Oh, anjing nu nongeng gitunya. Tah kamari mah heupeun desa digaul-gaul ku di dieu. Anjing. Heupeun desa. Batur ke Alamak atuh. Gebek ti kulon batur ke Alamak ke nempo dangdutan. Joh ribut eta mah. Geus teh balik moal balik. Anjing. Pas heupeun desa digaul-gaul motor. Kumaneh teh? Heeh, digaul-gaul motor. Terus Dibanting ku tuang dagang ku si Ibi.
Ku si Ibi. Ku si Ibi na. Terus? Anjing mabet orang bi curang teh teu naon-naon. Terus? Nah teh orang bi lain gawe-gawe ka Ibi curang teh ka motor anu hijina deui. Curang teh. Sieun ku si Ibi mah Pak. Aya bi maksud naon ama maksudnya motor beat curang teh meh sombong curang teh. Edan. Terus? Tah pas mimpi mah diudag ku kabehan dikoroyok. Ku kabehan dikoroyok di sisi jalan, ku kabehan dikoroyok. Si Ibi teh. Henteu ku anu di dieu dikoroyok ku batur itu. Oh. Oh mana itu dikoroyokna? Dikoroyok nama. Abang enggak geuning siapa dikoroyok teh? Pas datang ke bumi, ribut di bumi, ribut di bumi. Di bumi. Terus? Kontakan langsung jeung urang teh, "Sok ka dieu maneh cuman ditungguan di kantor desa cuman teh." Pas geus di kantor desa, ka dieu sia cenah. Ai tadi ngomong naon ceuk aing teh. Kira sia ngomong naon tadi jadi keur dangdutan, heuh aing keur joget aing teh keur ngeunah-ngeunah, keur nyawer. Tah, pas gitu langsung geus beres. Beres nak. Aya ngalucukeun deui, anu ngalucukeun deui masalah awewe. Atas nama Didin cenah. Didin naon cai aing di imah cai aing teh. Kan memang benar ya Pak atas nama maneh. Pas atas nama orang. Pas atas nama orang kegelapan motor di bumi. Nelpon ke orang nelpon. Nelpon ke orang. Heuh sok cenah mah di mana? Di bumi cenah teh. Aya awe orang teu cenah. Awe saha ceuk urang teh. Heuh awe di dieu cenah kumaha di bawah teh henteu cai teh didiungkeun di desa eta mah. Di desa deui. Di desa. Didiungkeun di desa eta mah. Gak sia cenah anjing teh bagong cenah. Hah? Cek aing teh. Cek aing teh kegeula tahan emosi. Bener Pak, ieu Pak hebat ieu tahan emosi. Bener. Ditahan emosi, di dia langsung mulang, diamankeun. Diamankeun. Terus beres, langsung tidur cak beda istirahat. Masalahna mah. Si awe eta teh datang di ka bumi. Si awe eta datang di ka bumi. Keur maneh sare teh. Datang di ka bumi di dieu. Nah hajing datang deui ya nih. Cenah pada naon tadi cenah. Nah punung ku lalaki eta punung. Hayang ngeusan deui ku di ditu teh hayang ngeusan deui jeung kitu teh. Hayang jeung Didin cenah. Mung curang teh mung eta mah. Curang teh. Pas datang lalakina langsung ditenggelan tah. Usaha awewena ku lalakina. Aduh. Di imah maneh? Di imah urang eta mah. Geus teh aya pada kieu mah geus ngan mulang curang teh. Sakeluarga eta di eta na gede diung lagi. Keluarga imah. Keluarga imah. Tong pasya di dieu curang teh ganeng. Kita tangga urang teh. Bener. Terus? Langsung diadekeun mulang. Bagus. Diadekeun mulang. Ku di dieu dikawal. Motivasi banget dikawal di dieu. Digerung-gerung. Heeh. Da bisi power naon? Bisi power ribut. Power ribut di bumi gitu. Leres. Power mau pengarang. Leres pisan. Aman eta mah. Gusti. Kalau ya teh tina dealer kan Jeung saha? Mun kitu be. Unggal poe teh kitu we. Maneh teh. Kaharti. Kumaha rek teu amek atuh. Matak din lamun keur lab keur naon maneh kudu didangukeun si Iting teh nanya naon jawab. Da bosnya jadi Iting geus we naon nu ka penonton gitu ka parawas. Kanaon? Ka parawas ka penonton cenah teh. Parawas. So cenah lab cenah urang sapa-sapa heula ina pali si Iting mah cenah. Era cenah teh baju si Iting mah cenah teh. Anjir. Era kunaon? Erana ku penonton di dieu gitu era nama. Kunaon? Cenah ngomongna teh turun cenah. Katempo eta ngomong turun. Katempo eta mah ina lab. Diajar turun teh kumaha si Iting sina eueuh gitu. Sina eueuh cenah. Aya anu hiji di bansos bagikeun anjing cai teh pagawe desa cai aing. Live jadi bansos. Barudak udin barudak baud gitu, barudak baud. Tapi kaambakna jadi kasih Iting. Cenah turun we nangan di awewe tah jeung awewe geus ditaekeun awewe teh. Bansos bagikeun cenah har cai teh emang pagawena ceun teh. Aya nu kieu Pak. Pas keur live manehna
Ujung-ujung aya nu komen. Bansos bagikeun. Emang aing pagawe desa cek saya teh gitu mah. Oh. Gitu. Kayak kieu mah kaharti. Bener Din, urang ngomong bener Din. Bener. Anjing. Aing sarua goblok berarti. Safrekuensi soalnya. Safrekuensi bener. Ya, safrekuensinya Din. Tangke mah pih. Amang kalau merabi pih. Amang kalau merabi orang mancing. Di Purwakarta. Mancing aya. Naon ngaran lemurna? Purwakarta pokoknya mah. Cirata. Lega, Purwakarta kan lega. Cirata. Lembur mana naon ngaranna? Cirata. Sukahaji, Kampung Sukahaji. Sukahaji. Tah kamali anu ke nulungan anu titeulem. Nulungan anu titeulem. Oh, kekela. Berarti ayeuna dongengna kan nu titeulem. Anu titeulem, nulungan saya. Oh. Tulungan ku di dieu ditulungan. Bieur aing jadi si iting anjing. Nginum. Oh, telah. Kalem. Oh. Batur nawaran alus-alus neungeul maneh. Ayeuna nu titeulem. Nu titeulem teh dibantuan ku di dieu. Ku nu titeulem di Cilata di Benua Lumur Abi. Asa rame cek abi teh aya naon? Nelpon sapam. Minta bantuan, Kak Abi minta bantuan. Pak, atas nama Didin, mohon Pak, saya di tim SAR gabungan. Tah, pas di SAR gabungan, Pak Kumadi, so cina angkat lah orang bawa ke darat. Bawa ke darat. Maot eta teh. Maut. Aya inung bapana. Aya inung bapana di dieu. Oh cina anak aing dikieu-kieu, stop Pak, udah Pak, gitu. Pas diasup ke ambulan. Ente pas diasup ke ambulan. Aya tetangga, aya naon sih asa rame anu titeulem cabe Bu. Betul. Kela punten Dinnya anu nulunganana anu titeulem saha? Di dieu sugan mere kopi, sugan mere udud. Udud maneh? Tah, kamari mah ke dibere pep teh ku dulura, pep anu rokok. Sok cina orang berami heula di dia satu rohmi cak abi teh Bu, urang waka tahan emosi cak abi teh. Da nya mah abi teh tim SAR gabungan. Kayak nah budak titeulem emosi. Nya bapana emosi. Tah pas mimiti ku tim SAR, Pak nek kumakeun enak. Sok cina orang bawa heula ka rumah duka cak abi teh. Tain kapan canak dina mobil siap Pak cak abi teh. Tain kapan di canak, tain kapan. Edan. Ai pas di kitu teh saep napas teh aya naonan. Emang geus dinyatakan meninggal. Bae di oksigen teh mah di buang airna dibuang diteken. Pas didedetkeun teu ayaan eta mah. Lalaki. Oh, mamang di dieu. Oh, mamang. Cek nanti cek abi teh asa wauh nya mah asa wauh cek abi teh. Pas ditulungan asa wauh mang aing. Henteu pas dibuka di jero ambulan dibuka di salimutna asa wauh nya amang urang ieu teh. Oh. Ieu mah heuh amang urang cenah. Nulungan maneh. Nulungan siga mirip amang gitu. Ai bae teh amang di dieu. Mirip amang di dieu, aya bae teh amang di dieu. Sok cenah urang kamakamkeun buru-buru. Ieu pisan. Penting ngamakamkeun ge. Iraha. Penting kamari. Keur mawa motor keneh pan keur mawa mobil. Keur kagok. Bisa mau mobil maneh? Bisa. Kapan geus dibawa sia teh ku dealer? Ente ku mobil anu hijau nu di ditu ku tim SAR ku ambulan. Oh. Pak itu cina canak heula, cina anu canak naon cabe nya eta lain kapan cina. Mun. Sehat Din. Geneng lah cukup. Galak.